Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Haturan wilujeng patepang dangun ka para wargi sadayana, wilujeng patepang deui sareng simkuring aljunta tea. Dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda anu sakumaha biasa dipidangkeun dina channel anu maneh. Anu sok biasa midang dina saban wayah kieu atuh kanu masih keneh manco satia ka ieu channel, mugia ieu pidangan dongeng Sunda teh cing ngajantenkeun panglipur kana kalbu, pangbeberah kana manah para wargi sadayana. Dina danget ieu Kang Junta baris ngadadarkeun hiji carita dongeng anu ngabantun judul Wanoja di Tengah Talaga bagian anu ka-11. Satu acan dikawitan sakumaha biasa Kang Junta sejangemutan kasadayana para wargi kade hilapnya diantos rojonganana ke ieu channel ku cara subscribe, like, share, and comment. Oge atuh ka anu parantos subscribe Kang Junta ngahaturkeun nuhun anu sageung-ageungna, mugia ieu kasayan sadayana para wargi teh cingkengeng pangwalas ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hatur nuhun. Dina episode anu tipayun Kang Junta parantos medarkeun carita yen ieu sambara sareng Mang Kisrun sawaktu maranehna aranteng ngarobrol sambari sempal guyon tetela geuning aya saurang jalma anu merhatikeun ka maranehna duaan ti kaanggangan. Tah saha cenah eta saurang jalma teh anu nyerangkeun ka sambara jeung Mang Kisrun jeung boga maksud tujuan naon cenah eta jalma teh jeung kumaha cenah lalakon carita ieu anu tiluan teh anu saterusna. Mangga ayeuna urang lajengkeun deui ieu lalakon dongeng teh dina episode bagian anu ka-11. Sumangga kasadayana wilujeng nongton sareng wilujeng ngadangukeun. Dina sawaktu ieu sambara jeung Mang Kisrun keur aranteng ngarobrol barsempal guyon teu sadar maranehna teh yen ti mimiti maranehna ngagejlig arindit ti bumina ieu ambayang mirsa sabenerna mah aya saurang jalma anu merhatikeun tepi ka antep tur leleb ka maranehna duaan nyaeta ti kaanggangan. Jiga-jiga anu ngadaguan bongoh ieu sambara jeung Mang Kisrun. Atuh ari ieu sambara dages kaasup lain jalma samanea atuh tangtu bae manehna bisa ngarasakeun kana kahadiranana eta jalma anu merhatikeun ka manehna teh. Geus kitu terus we ieu sambara teh ngarandeg ngeureunkeun lempangna bari ngangkat leungeunna dipalangkeun dina dadana ieu Mang Kisrun mere isyarah ka Mang Kisrun supaya eureun lempangna sabab tita tadi aya jalma anu nguntit ka maranehna.
Atuh puguh we ieu Mangki Srun teh ningali sikap Sambara anu ngadadak saperti kitu teh kaget anu kacida. Terus we ieu Mangki Srun teh nanya ka Sambara ku pertanyaan anu pinuh ku kaheranan. Aya naon Den? Bet liren teu pupuguh hoyong ka jaman? Di mana atuh di dieu mah Den? Teu aya jaman lagi geuning. Kalama, liren heula sakedap. Ieu teh tita tadi dirasa-rasa ku abdi jiga aya jalma anu keur nguntit merhatikeun ka urang ti kaanggangan. Kade mang urang kudu cing ati-ati sabab ieu jalma teh jigana lain jalma samanea, sabab bisa dirasakeun tina renghap jeung gerak-gerikna meni lemes pisan. Pasti ieu jalma teh ngabogaan pangarti anu luhur. Awakna ieu jalma teh bisa nyaimbangkeun jeung gerakna angin, nandakeun ieu yen manehna teh jawara anu kahot. Kitu Den. Awas ya. Kumaha atuh? Di mana cenah manehna cicingna teh Den? Eta jalma teh awewe apa lalaki? Kolot apa budak? Jeung manehna teh boga maksud jahat apa henteu? Jeung atos atau seula Mang. Cobi ngalih heula ka dieu ka pengkeureun abdi cicingna geura. Urang tatan-tatan we singkil sing ai iatna. Bisi aya hal-hal anu teu dipiharep ku urang. Urang kudu caring-cing page kancing, saling set page iket. Bisi aya siku si wulu-wulu mau ngamuk gajah mata. Urang kudu sayaga Mang. Muhun atuh Den, mangga. Bilih Aden peryoge bantosan mah. Samat we amang 3 kalinya. Arul gitu. Badena nyerak taneuh 3 kali. Amang mah kalah kulir wae nya. Kumaha ieu teh? Serius atuh Mang? Pan urang teh nuju mayunan Pancabahla ieu teh. Oh, muhun atuh Den. Mangga. Ieu atuh da emang teh. Boga bibirna meuning hese eureun kana nyarita kulir teh lah. Matak hese mun dibawa serius teh. Omong bibir teu diwengku nyaletah tetulangan. Mugi we cing tiasa ngamaklum Den nya. Mang. Kumaha ieu teh? Muhun Den. Muhun. Sabot ieu nu duaan teh nyarita nyata Sambara jeung Mangki Srun keur ngarobrol kalakah gurger we pacental-cental omongan. Najol serepet we aya nu nyuruwuk narajang ka ieu Sambara jeung Mangki Srun ku sakolepat kilat lir ibarat ayeuna sacepat kilat. Tepi ka ieu Mangki Srun teh kabantingkeun maclang kagigir lantaran kutarikna ieu dorongan hiji tanaga anu sakitu rohakana ti jalma anu nyerang teh. Ari ieu Sambara nyang harepan kaayaan saperti kitu teh dirina mah tos teh helok deui. Tenang we teu gindir saeutik oge. Pengkuh mancuh dina nangtungna teu incah balilahan ngejat catujang beas. Maklum atuh da ieu Sambara teh hasil didikan atikan jeung gemblengan ama yang mirsa anu luhung ku ilmu jembar ku panalar. Geus kitu tibang celang we ieu Sambara teh ngahindar kana eta serangan ku cara luncat ka tukang bari ngagajleng terus we ngalayang awakna mundur ka tukang. Ari ieu jalma anu nyerang teh ningali Sambara ngahindar ku cara mundur ka tukang saperti kitu teh. Terus we mudag Sambara ku cara hiber ngalayang bari ngadorongkeun leungeunna anu katuhu anu tujuanana rek nembrag dadana ieu Sambara.
Atuh kontan we ieu sambara teh ngahindar kana eta panarajang jalma anu rek ngakalakeun ka dirina teh ku cara ngagilekeun awakna ka gigir. Atuh plos we ieu panarajang jalma anu nyerang teh ngan saukur ngeunaan angin. Tapi teu cukup kitu bae. Terus we jalma anu nyerang teh narik leungeunna anu katuhu, terus dibantingkeun ka gigir ngudang ka sambara anu maksud rek disikukeun kana beungeutna sambara. Atuh sambara pas ningali ieu leungeunna jalma anu nyerang teh terus ngudag dirina rek ngarah kana sirahna, atuh puguh we moal dibikeun kitu wae. Terus we sambara teh ngelok ka handap ngahindarkeun dirina tina eta panarajangna jalma anu nyerang teh. Atuh plos deui wae ieu leungeun katuhu anu nyerang ka sambara teh ngan saukur neungeul angin. Terus we ieu leungeun anu kenca jalma anu nyerang teh dihembatkeun ti handap bari meureut anu dituju nyata gadona sambara ku cara ditenggelekeun ti handap ka luhur. Atuh puguh we ieu sambara teh pas ningali ieu leungeun kenca jalma anu nyerang teh ngarah kana gadona dirina ngan saukur ngalengah ka tukang bari ngasupkeun tengeulan anu katuhu ditujukeun kana sirahna jalma anu nyerang teh. Hiu plos ieu tengeulan sambara oge ngan saukur ngeunaan angin. Sabab ieu jalma anu nyerang teh ngajengkangkeun awakna ka tukang bari najongkeun sukuna anu katuhu anu dituju hulu angeunna ieu sambara. Atuh kep we ieu sukuna jalma anu nyerang teh ku sambara ditewak kedua leungeunna terus ditarik ka tukang bari ieu sambara teh mundur salengkah ka tukang. Ningali ieu sukuna anu katuhu jalma anu nyerang teh beunang ditewak ku sambara bari ditarik dirina teh eleh geleng. Terus we ieu sukuna anu katuhuna teh dipakenaken kana ieu awakna sambara ku cara nginjeun tanaga lawan dipake tumpuan ngarah suku anu hijina deui bisa dipake najong ngarah kana sirahna ieu sambara. Nya we joloseak we ieu sukuna anu kenca jalma anu nyerang teh najong ka sambara ditajongkeun ti gigir ngarah kana sirahna sambara. Atuh sambara ningali kaayaan saperti kitu teh sarua dirina oge teu eleh usik. Terus we ieu dua leungeunna sambara anu asalna dipake newak suku katuhu jalma anu nyerang teh dilesotkeun. Terus we diganti posisina ieu dua leungeun sambara teh jadi ditaekeun ka luhur pikeun tameng ngahalangan sirahna. Nyaeta dipake pikeun nadah eta tajongan suku kenca jalma anu nyerang teh. Dari sukuna ieu anu kenca sambara teh mundur ka tukang salengkah ditekenkeun kana taneuh ngarah aya tanaga pikeun nahan awakna nadah serangana ieu lawan. Teu anta parah deui jol beledung we ieu diadu dua kekuatan anu sakitu rohakana. Sret we ieu atuh ieu sambara teh kaseret mundur ka tukang sabaraha senti kulantaran bakating ku tarikna ieu tanaga tajongana lawan. Tapi teu cukup semet dinya hungkul. Jigahna ieu jalma anu nyerang teh embung ngalesotkeun sambara kitu wae. Jigah anu bener-bener ngakalakeun hayang maehan ka sambara ku cara nyerang tuluy-tuluyan ka sambara nepi ka karep. Teu mere pisan nolongkrang ka sambara pikeun ngahindar dicahcar terus-terusan sambara ku tenggeulan jeung tajongan nepi ka ampir-ampiran kawalahan. Ari ieu sambara sajeroning dirina ngayonan sakabeh panarajangna ieu lawan
dirina oge ngarasa heran anu kacida sabab ieu lawan anu desang harapan teh tetela geuning sajaba ilmu kanuraganana anu geus tur lincah oge naha ieu lawan teh bet bisa nganyahoankeun kana setiap gerak lengkahna ieu Sambara. Seolah-olah ya setiap jurus-jurusna Sambara teh bisa dikanyahoankeun ka mana jeung kumahana ku ieu pihak lawan. Sabot ieu Sambara teh ngahulang mikiran eta kaayaan. Na jolos deui ieu jalma anu nyerang teh narajang deui ka Sambara ku cara leungeunna anu katuhu ngalogodor ka hareup bari dina posisi rek nyakar ngarah kana ieu beheungna Sambara. Terus we ieu leungeunna anu kenca didamprakeun disimpen dina pas handapeun cangkengna diarahkeun ka Sambara bari make tanaga jero anu tujuanna pikeun narik jeung ngonci ieu awak Sambara supaya kabadol katarik ka manehna. Atuh puguh we Sambara teh pas dirina disangharupkeun kana kaayaan saperti kitu teh kaget anu kacida kusabab ieu di luar pisan sangkaanana ari sugan teh pihak lawan moal make ilmu tanaga jero anu sakitu luhurna. Atuh jolok kalayang we ieu awak Sambara teh ngangkat ka luhur bari dina kaayaan katarik awakna maju ka bedol kau ieu pihak lawan. Jolokep we ieu beheungna Sambara teh beunang ka cengkram ku ieu leungeun katuhuna pihak lawan anu posisina semu nyakar tujuanna nyata rek nyekek ieu Sambara. Atuh ieu Mang Kisrun anu tadina kabantingkeun teh kusabab serangan anu sakitu rohaka jeung bedasna ieu tanaga jero elmuna jalma anu nyerang teh pas ningali ieu Mang Kisrun ka Sambara anu dina kaayaan kadese terus we dirina kuniang hudang geus kitu seak we ieu Mang Kisrun teh nyerang ka pihak lawan ku cara make tanaga jero tingkat tinggi. Sabab geuning ieu lawan anu disangharepan teh lain lawan anu samanea. Buktina bisa ngalumpuhkeun setiap gerak jurus jeung ilmu kanuraganana Sambara ku sakadrat netra. Atuh ari ieu jalma anu nyerang teh ningali Mang Kisrun nyerang ka dirina ku ilmu kalayan make tanaga jero anu luhur kitu teh dirina ngan saukur ngareret we bari semu nyapirakeun dianggapna ieu panarajang Mang Kisrun teh ngan saukur teu sapira eueuhna naonan. Terus we ieu leungeunna anu katuhu anu dipake nyekek beheung Sambara teh ditekan nyasar mencet satarikna kana urat penting dina beheungna Sambara. Atuh jolok karalak we ieu Sambara teh kapiuhan teu inget di alam dunya. Terus we dibantingkeun ieu awak Sambara teh kana luhur jujukutan. Atuh puguh we ieu Mang Kisrun pas ningali Sambara dikitukeun ke pihak lawan teh soak dirina anu kacida terus we ngurunkeun maksudna anu tadina rek nyerang ka pihak lawan kalayan make ilmu tanaga jero anu luhur jadi we teu kebat. Kusabab hariwang ka Sambara anu dina kaayaan dicekek ku lawan terus dibantingkeun awakna ieu Sambara teh kana lemah saketarikna. Terus we dirina morong ngudag ka Sambara anu dialungkeun bari semu dibantingkeun ti aku pihak lawan anu maksud rek nyangap Sambara bari gegerwan ka Sambara. Alas ya Aden ieu emang Den. Geus kitu jolkep we ieu Mang Kisrun teh newak awakna Sambara
diboro dirangkul ku Mang Kisrun bari ngagubragkeun manehna nyaeta awakna ieu Mang Kisrun teh dipake tilam pikeun nahan awakna Isambara supaya ulah ngagedebuting kana taneuh. Aden, Aden teu kurang naon Den? Yeuh Mang Den. Unggah Den. Ayo. Geura jawab Mang Den. Atuh kusabab ieu Sambara diguyah-guyah ku Mang Kisrun teh teu nyaring-nyaring wae atuh puguh we ieu Mang Kisrun teh beuki dag-dag deg-deg soak anu kacida. Terus we isirahna Mang Kisrun teh diadekeun kana dadana Sambara. Geus kitu tuluy we ceulina Mang Kisrun teh diantelkeun kana dadana Isambara. Anu maksud rek ngecek neang naha Isambara teh masih keneh aya keteg jantungna apa geus teu aya. Saenggeus tetela geuning Sambara teh masih keneh aya keteg jantungna. Terus we ieu Mang Kisrun teh rada longsong bari seuri bunga ngang hatena nyatana geuning Sambara teh masih keneh hirup teu kunanaon. Geus kitu terus we disasaran ieu setiap urat-urat pentingna Sambara teh ku Mang Kisrun anu maksud rek neang bisi aya tatu jero anu parna. Saenggeusna ieu Mang Kisrun teh beuki yakin yen tetela geuning ieu Sambara teh teu kunanaon tapi ngan saukur kapiuhan hungkul. Terus we ieu Mang Kisrun teh bisa ngarenghap longsong bunga anu kacida lugina atina teu hariwang ku Sambara. Geus kitu terus we ieu Mang Kisrun teh ngareret ka jalma anu nyerang teh anu ngabedega we nangtung bari sidakep ningalikeun ka manehna jeung Sambara. Tuluy we ieu Mang Kisrun teh diuk sila aniprek dina taneuh bari ku siwel manehna ngaluarkeun hiji barang tina saku kantong komprangna anu tetela geuning piriwit leutik anu dijieun tina gading gajah. Geus kitu terus we eta piriwit teh disuhun ku Mang Kisrun bari komat kamit jajampean. Geus kitu terus we ditiup eta piriwit teh kalawan irama anu aneh. Nah jol teu puguh-puguh we ieu angin anu asalna tenang teh jol ngagelebug lilimungan. Dituturkeun ku sora cing caricitna sora manuk. Geus kitu tuluy jol gaya bagwe aya nu ngapung di awang-awang jiga sabangsaning manuk heulang tapi awakna gede sagede anak kebo. Satilu-tilu lobana cing karalayang di luhureun sirah ieu Mang Kisrun. Saenggeus kitu terus we ieu Mang Kisrun teh nangtung baris rob masang kuda-kuda. Lamun ditilik tina jurusna ieu Mang Kisrun teh jigah lain jurus ti Tatara Sunda. Geus kitu terus we ieu Mang Kisrun teh ngangkat leungeunna anu katuhu bari dijeredebengkeun ramo-ramona didamprakeun ka langit. Tuluy we dikibas-kibaskeun ieu leungeunna teh ka kenca jeung ka katuhu saloba 3 kali. Terus we diangkat ka luhur ieu leungeunna teh lempeng sajajar jeung sirahna. Geus kitu terus we dihembatkeun ka handap disakalikeun satarikna. Nah ieu manuk heulang anu sagede-gede teh anu asalna cing karalayang di luhureun sirahna Mang Kisrun jol cing sarerepet we ngaberlesat narajang ka jalma anu nyerang teh. Jiga-jiga ieu maranuk heulang teh tunduk nurut kana parentahna ieu Mang Kisrun.
Ari ieu jalma asing anu nyerang teh anu nyemputkeun beungeutna ku lawan bodas. Pas ningali keayaan saperti kitu teh sugan soak apareuwas dirina. Tibang sirileutik we tenang dirina, teu ngarasa gimbir sentara sama sakali. Geus kitu teh ieu dirina ngan saukur meurungkeun panonna bersidakap leungeunna. Geus kitu jolok hayang we awakna ngangkat ka luhur, terus we ieu dua leungeunna teh dijeledengkeun di gigireun awakna jigah manuk anu arek ngapung. Nah jolok barasat we aya sinar cahaya bodas anu matak silau kana panon anu muncul di satukangeun eta jalma anu nyerang teh. Teu heuleut sabaralila ti eta jolok aya suara manuk dadali anu badag anu warnana koneng keemasan datang bari ngabarkeun jangjangna. Atuh dadak dumadakan dol uneur di sagodoreun eta patempatan teh ingung jigah aya lini. Atuh ieu mangkisrun pas ningali kaayaan seperti kitu teh puguh we jol ruas dirina anu kacida sabab teu nyangka sacongo buuk yen jalma anu besang harepan teh tetela geuning hiji jawara kahot anu kaceluk kawun-awun kawentara kajana pria. Nyaeta hiji jawara anu unggul anu katelahna Pandekar Garuda Ngapak anu ngabogaan ilmu panamu pangawasa anu sakitu punjulna, sakti mandraguna anu teu aya tandinganana di sakabeh alam kajawaraan. Geus kitu terus we atuh ieu mangkisrun teh narik deui sakabeh kakuatanana anu geus dipentangkeun ka jalma anu nyerang ka dirina jeung sambaratea. Kusabab lamun ieu tepi ka diteruskeun ke bisa-bisa dirina anu kaboboran beh dituna dirina bakal tiwas lamun tepi ka urusan jeung eta jawara. Dirina geus ngarasa yakin sapinuhna yen manehna teh pasti lain tandinganana eta Pandekar sakti. Terus we mangkisrun teh ngagarandang nyarita sorangan. Waktosna rupina sakitu heula carita dongeng kanggo danget ayeuna anu ngabantun judul Wanoja di Tengah Talaga bagian anu ka-11. Bakal kumaha cenah sikap ieu mangkisrun teh anu saterusna jeung saha cenah eta Pandekar Garuda Ngapak teh, jeung bakal kumaha cenah ieu nasibna sambara anu saterusna. Ke urang lajengkeun deui dina episode anu salajengna. Diantos wae nya. Atuh sim kuring aljunta teh seja undur diri ti payunan para wargi sadayana. Hapunten anu kasuhun tina sagala rupi kakirangan sinarang kalepatan. Boh bilih kirang merenah tumaninah dina ngadadarkeun ieu lalakon carita. Nada agung cukup lumur, nada jembar hampurana anu diteda. Wilujeng patepang deui ke dina episode anu salajengna. Wilujeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.